Iya suasana di wisata Sawah Lope Cikaso, desa Cikasonya tah kos kieu. Jadi loba gazebo tak enakeun ieu. Jika gazebo kos kieu ieu teh gazebo jang nongkrong. Gitu. Hari isuk jeung sore nah, jadi nya ieu mah lamun misalkan erek arulin ka dieu, hayu arulin ka dieu, tempat pokona mah enakeun jang ngopi, jang nyarebahan. Oke teman-teman, kita sudah beres acara kumpul-kumpul ya. Ini bersama Ketua Karang Taruna Kecamatan Keramat. Lanjut perjalanan. Nah, Kemana jalanna? silakan. Tadi kan? Lalu dia kayak di wisata Sawah Lope, desa Cikaso. Tong poho mampir ka dilur. Pokoknya mah enak. Salah sahiji view anu pengunjung loba teh gitu kan ya, di dieu aya gazebo. Nah si gazebo eta teh enakeuna jang ngopi, jang nongkrong bareng keluarga, bareng teman-teman gitu kan, bareng pacar oge enak pokoknya mah. Ayo mampir ka dieu lur, lah ditunggu pokoknya mah. Wah. Gini. Barang betuk mah. Betuk euy.